nyaho martabat ujang secara rohani, tingali tingkah pola ujang sapopoe didominasi kuruh naon. Bahwa silin dicaritakeun, inget keneh teu geus nepi ka naruh naon. Poho deui catet atuh teu poho. Sok ayeuna orang balikan deui lah teu naon. Ciri-ciri naungkulnya meh teu panjang teuing sabab mun dicaritakeun hiji-hiji mah moal anggeus saeuting. Tah ayeuna mah urang ringkeskeun meh cacat nepi ka 8 Nu kahiji ruh jamadat. Ari ruh jamadat nyaeta ruh anu sifatna saperti babatuan jeung saperti logam. Ciri utama batu jeung logam diantarana nyaeta teuas. Ari ruh jamadat nyaeta ruh anu pusat pamarentahanana aya dina tulang tonggong. Urusanana nyaeta kana sistem kerangka tubuh, nyaeta kana urusan pertulangan. Dina struktur kerangka tulang manusia aya 360 persendian. Tak ayana 360 tulang persendian, maka manusia bisa bergerak secara fleksibel, secara leluasa. Jadi manusia ku ayana 360 ruas tulang bisa bergerak dengan berbagai macam gerakan anu berbeda-beda, anu pohara jumlahna nyaeta sesuai jeung kebutuhanana masing-masing. Ari tulang nyaeta mangrupakeun tempat penyimpanan mineral. Di antara anu terkandung dina mineral contohna saperti kalsium, zinc, zat besi, fosfor, jeung sajabana. Mata ruh jamadat mah nalurina kana mineral nyaeta kana sabangsaning cai. Jadi aya hubunganana jeung ruh cai, contohna saperti cai herang atawa cai susu atawa madu atawa cai dawegan jeung sajabana. Dina jero tulang aya sumsum. Ari sumsum teh aya 2 rupa, aya nu warnana beureum, aya nu warnana koneng. Ari sumsum anu rupana beureum tugasna nyaeta memproduksi sel darah merah, memproduksi sel darah putih jeung keping darah. Sedengkeun ari sumsum rupana konengna diantara tugasna teh nyaeta nampung cadangan energi. Tah sumsum tulang belakang teh dina jangka waktu sapoe bisa memproduksi 220 juta leuwih sel darah. Jadi sel darah anu aya dina awak ujang teh umurna ngan 120 poe. Jadi tina sapoe aya 1% sel darah anu aya dina awak ujang anu paeh. Setiap aya anu paeh diganti kuno anyar. Tanu ngaluarkeun getih anyar teh nyaeta sumsum tulang belakang anu dikuasai ruh jamadat. Salian ti sumsum dina tulang oge aya sistem saraf. Di antarana saraf perasa, saraf peraba jeung saraf gerak. Mun
hayang manggih karuwas biasana sok timbul gerakan anu disebut gerak refleks, nyaeta gerakan anu terjadi sangat cepat jeung teu terduga. Eta teh gerak anu jalurna lain tina otak tapi tina tonggong. Jadi dalam dibalik eta gerakan teh nyaeta ruh jamadat, penguasa alam tulang, alam mineral. Cirina jalma anu didominasi ku ruh jamadat diantarana keras kepala, horas hate, horas beuheung, jeung suka memaksakan kehendak. Artina mun ujang teu asup saran ti batur, teu beunang dinasehatan, kumakarep sorangan jeung sok paksa ka batur, berarti ujang teh keur dikuasai ku ruh jamadat dina segi anu negatifna. Di setiap ruh aya dua potensi, bisa ngajalur kana negatif, ka bisa ngajalur kana positif. Dikumahan ngajalurkeunana. Tugas urang mah salaku manusia teh nyaeta memunculkan potensi anu positifna anu ngadukung dina urusan urang ibadah bakti ka Gusti Allah. Gitu. Nu kadua ruh nabata, nyaeta ruh anu sifatna seperti tatangkalan, urusanana kana pertumbuhan seperti numbuhkeun buuk, numbuhkeun kulit, numbuhkeun daging, numbuhkeun kuku jeung sajabana. Pokona mah urusanana teh kanu tumbuh-tumbuh. Pusat pemerintahanana aya dina liver. Ari liver lokasina aya dina handapeun tulang iga belah katuhu. Wilayah kerjana aya di wilayah sistem pencernaan. Di antara gawena nyaeta anu memproduksi kolesterol. Tuluy eta kolesterol teh diubah atawa diolah. Di antara hasil olahanana nyaeta ngahasilkeun hormon. Salian ti hormon bisa ngahasilkeun vitamin D jeung cairan empedu. Ari cairan empedu nyaeta anu bisa netralkeun asam lambung. Mata jalma anu kena ku panyakit lambung mah pasti aya sangkut pautna jeung liver. Kadituna hubunganana jeung ruh nabatat. Jadi menguasai kana eta maruh nabatat. Ta eta maruh nabatat nama teu kajangkau ku ilmu kadokteran. Sabab ilmu kadokteran mah ngan karek nepi kana barangna nyaeta kana lambungna jeung kana liverna. Ari kana ruhna mah teu nepi. Kana rusiahna mah. Jadi ari kana lambung jeung liver mah dokter tawawuheun. Ngan kanu menguasai nama nyaeta karuh nabatat nama tawawuheun. Sayan eta liver ge nyaeta anu berperan dina urusan ngabersihkeun getih tina racun. Ari ruh nabatat di antara nalurina teh nyaeta kana barang dahar. Jadi di antara ciri jalma anu didominasi ku ruh nabatat di antarana sok kaleuwih dina urusan dahar. Dipikirkeun jeung diuruskeunana teh ngan kana dahar jeung dahar. Kadituna terjadi obesitas, kelebihan berat badan. Lamun geus kalewihan berat badan maka dituna teh hese diajak ibadah teh jang. Ibadah nu ringan ge karasa berat sabab berat teuing ku awak.
sayang jikitu anu didominasi kuruna batat watakna teh diantarana soliter. Ari soliter teh nyaeta individualis, ngorangan bae ngirupna kadituna kamuflase. Ari kamuflase teh nyaeta penyamaran, artina zamanu dikuasai kuruna batat masuk bisa nyumputkeun kanawa. Ari dihareupeun madamang-damang wae jiga nu masalah. Ari ditukang mah meurepan, ari dina hatena mah kekerewot. Jadi beungeut yang hareup ati mungkir. Tingali wae tangkal, misalna tangkal jamu jeung tangkal balimbing, aya napa gigir-gigir. Sugan sok patanya, sugan sok pasea, datar masing-masing we hirupna teh. Tingali di luar mah eta teh jang jiga nu akur, tapi tingali di jerona, di jero taneuhna mah eta teh dukdek jang. Akar jamu jeung akar balimbing teh dukdek dina jero taneuhna mah nyaeta perebut dahareun. Sarua jeung ujang, misalna ujang ngawarung, keur ngeunah-ngeunah teh ngawarung, ari pek teh tatangga nu dihareupeun imah ujang teh sarua muka warung. Ari keur dihareupeunana mah ujang teh biasa we, damang-damang wae juga ngeueuh masalah. Tapi di tukanginana pan ngagogoreng ujang teh mutruk Kau sanggeusna karasa mah ningali omset jadi turun gara-gara aya nu muka warung dihareupeun. Mun meuli teh nu tadina ka ujang kabeh ayeuna mah kadang-kadang jadi loba nu ka tetangga balanjana teh. Dan ningali kitu mah teh ujang teh jadi panas ujang teh cicing mah cicing jiga nu teu bereaksi. Tapi nyaho-nyaho di hareupeun warung teh aya tanu kuburan gitu jang. Terjadi perang dingin jeung perang goib gara-gara aya di muka warung marebutkeun rezeki Namun kitu teh berarti ujang teh dikuasai kuruna batat. Nu katilu ruh hayawanan, nyaeta ruh anu sifatna seperti sasatoan. Ari sasatoan teh terbagi dua, aya bahimiah, aya sabuiyah. Ari bahimiah nyaeta binatang jinak atawa binatang ternak. Ari binatang ternak nalurina teh nyaeta kana dahar, kana nginum, kana ulin, kana sare jeung kana seksual. Gawena teh dahar, nginum, ulin, sare, dahar deui, nginum deui, ulin deui, sare deui, kitu we pagaweanana teh jang sapopoena. Nyaho anakan-anakan. Sedengkeun ari sabuiyah nyaeta binatang buas. Di antara nalurina nyaeta kana pertengkaran, kana permusuhan jeung kana kekuasaan demi merebut atawa mempertahankan kekuasaanana. Binatang buas mah wani ngocorkeun getih bahkan nepi ka maehan. Kadituna suka memangsa kanu leutik jeung kanu lemah gitu. Ari pusat pamarentahanana tina ruh hayawanat nyaeta aya dina jantung. Wilayah kekuasaanana nyaeta di seputar sistem peredaran darah jeung sistem urat saraf. Salian tingkana urusan getih, jantung manusia oge bisa memproduksi arus listrik. Jadi dina wujud ujang ge aya PLN anjang.
tingali benda-benda otomotif atau elektronik, contohnya seperti motor, mobil, kapal, KRL bisa maju, pesawat bisa ngapung, HP, lampu bisa hurung, Magicom, microwave, oven bisa masakeun bahan makanan. Tak bisa gitu nate diantarana kusabab aya faktor listrik. Tahu jangan secara baliah masarua lengan bisa gerak, suku bisa gerak, panca indera bisa berfungsi. Tate diantarana kusabab aya faktor listrik anu diproduksi ku jantung, anu aya di bawah kekuasaan atau di bawah departemen roh hayawanat. Jadi anu nepikeun parentah tina saraf kana saraf, tina sensor kana sensor, nepi ka jadi suatu gerakan awak ujang eta teh arus listrik anu nepikeunana teh anu diproduksi ku jantung atas parentah roh hayawanat. Sanggeusna diproduksi tuluy dikumpulkeun dina watang otak. Otak teh mun diibaratkeun ku batu masiga batu ali aya watangan. Ta watang otak teh eta teh mangrupakeun pembangkit listrikna nu aya di alam wujud kamanusiaan. Ari bahan bakuna nyaeta kadaharan jeung kainuman anu haseum-haseum. Sabab dina nu haseum-haseum ngandung elektrolit. Ari elektrolit teh nyaeta bahan baku listrik. Dipecah mah jadi aya elektron, aya proton, aya arus negatif, aya arus positif. Jadi menunjang rek ningkatkeun setrum lobakeun dahar masing-masing. Ini kuat setrumna. Teu cirina jalma anu didominasi ku roh hayawanat diantarana nyaeta terobsesi kana tilu perkara, nyaeta kana harta, kana tahta, kana wanita. Demi mendapatkan harta, demi mendapatkan tahta, demi mendapatkan wanita, manehna wani berjuang, wani berkorban, jeung wani ngahalalkeun kana sagala cara. Eta ciri jalma anu dikuasai ku roh hayawanat. Nu kaopat ruh tabiat. Ruh tabiat teh nama lainna nyaeta ruh nafsani. Jadi mun aya nu nyaritakeun roh tabiat atawa ruh nafsani barang nama eta takene nyaeta ruh anu menguasai opat nafsu, nyaeta amarah, lawamah, sawiyah jeung mulhamah. Kadituna nyaeta anu membentuk kana kepribadian. Kepribadian teh mun secara psikologis mah mun tina segi genderna aya maskulin nyaeta watak kalalakian, aya feminin nyaeta watak kaawewean. Sedangkan mun tina segi karakterna aya introvert, aya extrovert. Ari introvert mah nyaeta anu mawa ka jero, cirina nyaeta leuwih loba mikir daripada ngomong. Sedangkan anu ekstrovert mah sabalikna mawa keluar, nyaeta leuwih loba ngomong daripada mikir. Duanana eta teh dibutuhkeun. Aya nu didominasi ku introvert, aya nu didominasi ku ekstrovert, aya nu saimbang. Sedangkan namun secara terminologi agama nyaeta anu membentuk budi. Jadi budi ge sarua aya dua alternatif, aya akhlakul karimah, aya akhlakul majmumah. Ta sumberna tidinya tina ruh tabiat.
Ari ruh tabiat pusat pamarentahanana nyaeta aya dina otak. Urusanana kana seputar nafsu. Nafsu teh contohna saperti kahayang, kaembung, kawani, kasieun, karesep, kangewa, cinta, benci, rindu, dendam, tanu kararipu jeung sajabana. Ciri jalma nu didominasi ku ruh tabiat diantarana nu kahiji bubudakeun. Mun migawe amal soleh sok aya udang di balik batu, kadang-kadang karena kasieun, kadang-kadang karena kahayang, kadang-kadang karena kasusah, kadang-kadang karena kabingung jeung sajabana jadi can ikhlas karena Allah Ta'ala dina ibadahna teh. Nu kaduana loba teuing rencana, loba teuing kahayang jeung loba teuing angan-angan. Kadituna menyebabkan pendirian eta jalma teh labil. Jadi cita-citana teh teguh, cita-citana robah-robah. Ngomong isuk rajin tara kapake sore. Ngomong isukan rek macul, ari teh tingali teh isuk teh lain macul tapi ngadulang layangan. Kan kitu. Menguasai ku roh tabiat anu segi negatifna diantarana omonganana teu bisa dipercaya. Bawadul. Muka tilu cirina dina urusan agama ku jalma anu dikuasai ku ruh tabiatna ilmu-ilmu agama teh ngan saukur diapalkeun hungkul. Jadi ngan saukur nyangket dina hulu, dina pikiran, tenancep kana hate. Jeung kadangkala sok dijadikeun alat atawa dijadikeun kedok pikeun binteran batur, pikeun ngabobodok batur, pikeun nipu batur, jeung pikeun ngalarupa-rupa kauntungan dunya. Eta cirina jalma anu didominasi ku ruh tabiat. Ta eta ruh anu opat eta pusatna aya dina jasad baliah. Sedengkeun ruh anu kalima jeung saterusna mah pusatna teh lain dina jasad baliah tapi dina jasad kamilah. Jeung urusanana ge geus mulai asup kana urusan kamanusiaan jeung kapangeranan. Jadi hasil nyaritakeunana tak kusawab hasil nyaritakeunana moal dibejer beaskeun ciri-cirina hungkul bocoranana nya. Nu kalima ruh insani. Nyata ruh anu jurusanana kana urusan spiritual. Nalurina kana ilmu agama. Ciri jalma nu didominasi ku ruh insani diantarana manehna mah kana ilmu agama mah menguasai, kana ceramah agama mah jago, kana ibadah jeung ubudiyah mah getol, ngan hanjakal saeutik hanjakalna teh osok komersil. Jadi mengundang zamanena mah aya tarifna teu sesuai jeung tarifna mah embungeun pedaekeun. Aya nu ahli hikmah, aya nu ahli ruqyah, aya nu ahli ceramah. Memang balongan. Gede tarifna. Muka genep ruh rohani. Anu ruh rohani mah jurusanana kana rasa kamanusiaan. Bawahanana nafsu mutmainnah. Cirina diantarana kahiji leuwih mengutamakeun kepentingan uhrawi tinimbang kepentingan duniawi. Kadua sadar kana kodok-kodar sehingga tara maido ka manusia, tara maido kana kajadian. Hatena geus tenang sabab geus paham jeung sadar kana afalna pangeran. Kadituna hampuraan nyaahan jeung berehan ka papada manusia jeung ka papada makhluk Allah. Muka tujuh ruh sultani.
Ari rusuh tongima bawahanana teh nyaeta nafsu rodiah jeung mardiah jeung akal zamani nyaeta akal anu bisa memahami kana rusiah zaman. Boh zaman geus kalewat, boh zaman keur disorang, boh zaman bakal datang. Urusanana kana urusan ma'rifatullah, jangkauanana ka alam-alam langit, ka malakut, ka jabarut, ka alam misal, ka alam arwah. Kadituna bisa ngalacak kana asal usul diri manusia. Di antara cirina nyaeta paham jeung sadar kana sakabeh sifat kagungan Gusti Allah anu ditumratkeun ka makhlukna, sehingga manehna ridho kana rupa-rupa sifat jeung tabeat makhluk Allah anu ditojokeun ka dirina. Jawab apalin? Nu kadalapan Ruh Qudsi nyaeta roh anu bisa usul ka robuna, saperti usulna Kangjeng Nabi dina peristiwa Isra Mi'raj. Ari bawahan Ruh Qudsi diantarana nyaeta nafsu kamilah jeung akal kun. Diantara cirina nyaeta jalmana waskita, arif jeung bijaksana, saciduh metu saucap nyata jeung dipikirkeunana lain ngan ukur dirina, tapi lolobana mah nyaeta anu dipikirkeunana teh kasalametan jeung kamaslahatan umat. Dan geus terbuka Ruh Qudsina geus wusul ka Rabbuna, aya nu masur aya nu mastur. Lolobana mah nu mastur. Ari mastur teh nyaeta numput bumi dinu caang negrak tapi teka tembong. Nu kasalapan Ruh Idopi nyaeta ruh anu membawahi atawa anu menguasai sakabeh ruh. Jadi Ruh Idopi mah muncul ahli spiritual mah disebut teh guru sajati. Guru sajati teh eta aya di menjero wujud manusia. Di manusia aya wujud, aya hirup, aya nu hirup. Lamun ujang bisa manggihan anu hirup dina jero wujud ujang, mangka etalah anu disebut guru sajati.